Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Nah, iya waktos. Insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan judul Bangsat. Wilujeng ngaraoskeun yang akan kesepuhan. Dodi bunga bisa nedunan kahayang anakna. Najan second ge HP geus aya dina leungeunna. Kabayang jigrahna budak bisa boga HP kawas tatanggana anu lian. Kasep kabunga hidup bakal jadi tambak kacape bapak. Lamunanana niheulaan lumampa. Dodi ngahaja peupetingan balik teh lantaran era kubarayana teu barang bawa. Jaba peuting mah bisa langsung namplokeun ka sono ka pamajikanana. Wanci sareureuk kolot, Dodi kakara turun tina beus. Tidinya mah laju leumpang. Teu kana ojek. Lumayan, duitna bisa keur tambah-tambah meuli wedak pamajikanana. Ceuk pikirna. Anjog ka imah, manehna ngoreleng kabeh pangkeng. Rek ngetrok jandela. Dodi ruas katempo aya nu ngojarelat lumpat. Moal kitu nu reka bangsat hayam. Ceuk pikirna laju nempok ka kandang. Aman. Nyai, ieu akang. Cenah lalaunan. Telila banto ngelutrak muka. Dodi tetalang ke blus we asup. Tetela nulian mah geus talibra. Atuh Dodi buru-buru ngarangkul ka pamajikanana. Nyai, akang sono. Cenah bari nuyun pamajikanna ka kamar. Leungeun Dodi ngopepang teu sabar. Teu loba pipikiran, malah bunga. Basa kumanehna teu karampa kutang jeung calana jerona.
awak pamajikanana dijengkangkeun. Cina nangkarak bengkang. Memeh nyacapkeun pamaksudanana piraceunan ngaragap heula kana taun. Baseuh. Aya nu nembrag tarik kana dada. Dodi Muniang keuat muru janela. Selot teu nyampak dina tempatna. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios fiksi mini bangsat. Dina carios nembe kauninga ku urang sadayana. Rehna Dodi hiji bapa hiji caroge anu kasabna di kota. Sabada sababaraha waktos kasab anjeunna tiasa mulang ka lembur. Kalayan nyandak artos. Anu ngajantenkeun anjeunna langkung binga nyaeta tiasa nadunan ka hoyong putrana. Nyaeta hoyong HP. Sanaos second oge. Ari anu janten kebiasaan di lembur. Saban aya nu mulang ti dayeuh sok dibaragiakeun ku wargi-wargina. Tangtos kusono mung samulihna teh eta wayahna kedah tiasa barang pasihan ala kadarna. Nah, artos atanapi naon ka wargi-wargina eta. Tah kumargi Dodi mah teu cacandakan seueur nya pawawengi mulih ka lemburna teh. Aya kajantenan nu rada aheng nalika anjog ka bumina kaketrok kareret anu ngolebat dinu poek panyangki anjeunna mah bangsat hayam. Namun sabada tiasa lebet ka bumina anu dilajengkeun ku sosonoan maksudna mah aya anu aheng di bojona nalika diragap taheuna baseuh be nah boa-boa nu ngolebat nembe teh tos ngabangsat taun bojona. Abang cariosnya baraya ieu mah mung mugia janten pangbeberah kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.